Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda? Wah, warga Depok terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui terus meluas. Kemarin sudah ada perbankan dan cairan pencuci tangan akan dari ruang isolasi. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Corona mangrupakeun penyakit tepa anu disebabkeun ku virus udara. Ku sabab eta, sistem perekonomian nepi ka pendidikan sadayana ditutup pikeun ngeureunkeun penyebaran virus corona 19. Dampakna nyaeta langkung ti 2 juta pagawe anu dipecat. Ieu berpotensi meningkatkeun putus sakola kanggo murangkalihna. Sistem pendidikan oge meunang dampakna. Nyaeta tina pendidikan formal di sakola janten diajar ti bumi. Kalayan sistem online dina skala nasional. Sistem pendidikan online oge henteu gampang sareng kirang efektif. Digigireun eta kedah aya rasa disiplin pribadi pikeun diajar mandiri. Sareng aya fasilitas anu kedah disayogikeun. Salabmi diajar di bumi, seueur pisan keluhanana. Di antawisna aya rasa malas diajar dibandingkan di sekolah. Harapan abdi pamugi virus corona enggal leungit supados kegiatan perekonomian sareng pendidikan tiasa normal deui.